Nek ke mana mana? Rek lalajo konser. Konser we. Awewe mah nyangu di imah. Ngalado gue. Terus sekali-kali we mak. Udah konser mah tara moal poe. Nyanjung atuh. Tang penting teuing we balikna. Oh mak, paling gak isu. Banget. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa nonton konser musik lagi. Saking excitednya, aku sampai tidak bisa apa putih. Nah, dikarenakan dari rumah aku belum sempat sarapan, aku selalu membawa Kenjer Singles Hot setiap editan karena sangat praktis, set dan anti ribet. Saus pedasnya juga bikin mata jadi melotot dan terhindar dari rasa tundu saat bepergian. Dan pastinya sosis ini tuh bisa bikin kenyang seharian. Sekaligus jadi solusi ketika sedang dalam keadaan lapar karena ada proteinnya. Nah, Neng jempling. Bade ka mana, Neng? Bade ninggal konser, Mang. Konser mah kamari atuh, Neng. Sanes ayeuna. Ya, Ha, tinggalin ceneng mah. Kalau nyating budak teh. Ya, kali ini aku kurang beruntung nih. Konser musik yang ingin aku saksikan ternyata sudah diselenggarakan pada hari kemarin. Untungnya aku selalu bekal Kenjer Singles Hot. Jadi, di saat sedang merasa kecewa dan lelah seperti ini pun, perutku masih bisa tetap kenyang. Pokoknya sosis ini tuh jangan sampai ketinggalan. Dah harus balik deui lalajo teh. oh konser lagi ngeus kamari. Konser nu di lapang deket pasar lain. Eta. Memang geus eta mah kemari. Nah, Hanik mah apal? Pan emak mah nonton. Dasar liur si Ipit mah. Kunaon ari emak? Mani kesel atuh dah. Atur mah serius nanyakeun keran. Ari ngajawabna teh kakak ngomongkeun film. Film kumaha ieu teh, Mak? Heuh pan keran di imah teh balocor. Ate nanyakeun ka si Ipit. Kan nempok keran di imahna alus. Ari ngajawabna teh kabli mah anti drakor cenah. Dasar liur eta mah jelema teh. Nah, ari emak mah ditengarti atuh. Ari maksudna anti drakor teh emak, anti drama keran bocor. Lain ngomongkeun soal film. Oh, kitunya. Ya heueuh atuh. Ieu masuk babari keselan ayeuna naon teh. Cek Ipit mah emak, mata keran tara balocor oge sok make keran BC nu aya tulisan ondana. Lain cara nu urang tuh make nu biasa. Heuh panyana teh sarua we kitu keran mah. Nya beda atuh emak, keran ge aya anu berkualitas. Nya eta keran BC ti Onda. Rek alus ge pantes deui. Da eta mah keran legend. Heuh atuh orang ganti we keran teh. Make keran ti Onda. Heuh sok ganti we atuh daripada rudet mah. Da KBG bakal Onda pada waktunya. Ngarah teh ngalaman di drakor. Drama anti keran bocor. Sorry, Meni ku rupa-rupanya ari bahasa zaman ayeuna. tah lain drakor hungkul mak. Mage kudu apal karena istilah baredak. Naon artina baredak? Sing loba mere duit ka budak. Banget. Kunaon mak make seserian? Eta mata keur ngawangkong di hareup jeung ibu-ibu ngabahas keran bocor. Ari si Imas celetuk ke ngomong, abdi mah anti drakor. Atuh ibu-ibu teh ngaharuleng, datang nyambung jeung obrolan. Terus kumaha weh? Apek teh yeuh, anu dimaksud anti drakor teh, anti drama keran bocor cenah. Ari cu Imasnya meni ku aya wae. Heueuh nya eta. Tah manehna mah make keran nu aya tulisan ondaan cenah di imahna teh. Halus eta mah tara bocor. Emang alus mak keran merek Onda mah. Batur ge malakeun anu kitu. Wah, heueuh nya. Nah mama karek apa? Ari emak kemana wae atuh? Sakitu eta mah keran legend mak. Pan sok make nu biasa we emak mah. Tah ayeuna mah ganti coba make Onda ngara teu bocor wae. Heueuh arek. Ih eta jelema mah kada lemes pisan. Nu kitu ge mah dihakan. Meni rupa-rupa jelema teh ih. Sarua we jeung urang mah. Ari eta mah bertahan hidup di alam bebas teh ngadahar nu kitu. Tah ari urang mah bertahan hidupna ngadaang rarong unggal poe. Da keneh ngadaang arang unggal poe emak mah daripada ngadaang nu kitu mah. Ada ari ku unggal poe teuing mah bosen atuh emak. Tapi poe ayeuna mah urang moal wara dahar jeung rarong. Rek daang jeung naon kitu maneh? Rek nyieun abu ramen bakso hot anu keur viral. Mumpung Kenjer Singles bakso hot keur promo di Indomaret. Diskon 1.500 per bungkusna emak. Jadi 7.000-an hijina teh. Matak nyoho kitu ku urang teh diborong ke kamari teh. Naon ramen teh? Ramen teh mie Jepang, mak. Nyieuna oge gampang pisan, mah teu riweuh. Pokona mah praktis we. Yeuh, ku urang ditempokeun nyieuna. Meuli deui ke mah basona tika iraha kitu promona. Kurtika tanggal 6 November, mak. Heung ke meuli deui nya. Ulah tika kapeuheulan ku tetangga. Heeh. Bareng can. Bareg, mak. Geus daharna. Geus, mak. Tah tinggal baranggunana ieu mah. Mak, nah sampah teh asa ku tere pisan lobana. Kumaha atunya ngara teu numpuk siga kieu? Ngara sampah teh terek ngahonyeun siga kieu. Sampah teh kudu dipilah. Sampah organik jeung sampah non organik. Oh, kudu dipilah-pilahnya. Nya heueuh atuh. Kumaha cara misakeunana?
Tah, contohnya ieu kulit engkol atawa kulit buah mah asupkeunana kana wadah sampah organik. Ngarahangkeunna teh bisa diolah jadi kompos atawa pupuk keur kebon. Tah, lamun plastik jeung kertas mah asupkeunana kana wadah sampah non organik. Ara bisa didaur ulang, jeung disetorkeun. Disetorkeun. Heueuh pan ayeuna mah aya program nyeupah alias nyetor sampah make aplikasi Sapa Warga. Oh program tidis perkim teh nya. Oh eta, linknya ho maneh. Oh Mak, ari cara ngurangan food waste kumaha? Ari food waste teu mah carana urang kudu meuli bahan makanan sacukupna. Ari sakirana teu perlu mah ulah sagala ting dibeuli. Komo tapi kata kedaang mah nyaah angke teh malah jadi runtah. Terus bahan sasadahareun teh model kulit buah jeung sayuran sangkan teh jadi food waste diolah deui ku urang. Arah bisa jadi kompos teh. Keren sih mate meni smart pisan. Ya heula, komo jadi ibu-ibu mah ulah pinter ngatur duit tungkul, kudu pinter oge ngolahkeun sampah. Sangkan teh numpuk siga kieu. Oh nya Mak, berarti urang teh ulah asal miceun bahan makanan anu masih kene bisa dipake. Karena dengan begitu urang bisa jadi lebih hemat sekaligus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga sehat. Ya heeh atuh, nu penting mah urangna bener-bener niat ngurang-ngurangan sampah. Yang kedua lain keur urang wungkul atuh, tapi keur masa depan jeung lingkungan urang keneh. Siap Mak. Dimulai ayeuna urang arek memilah sampah jeung ngurang-ngurangan food waste bareng Emak. Sip. Lingkungan bersih dimulai ti imah urang pilah sampah jeung kurangi food waste ti ayeuna. Abi mobil teh hayang nu kieu Cu Haji. Gaya ih. Ari masih keneh leutik pangalama tuh ulah sok loba kahayang ece wawegan we heula imah segala hayang mobil-mobil. Masugan we atuh isuk pagi teh menang rezeki anu teu disangka-sangka. Boga duit mah ulah waka kana wahot tuh omekeun heula imah sakitu geus rek gurug oge. Saha nu rek meuli wahon? Ceu Haji lain. Naon mobil mah geus loba teu kudu meuli deui. Mobil lage baradag lain mobil leutik. Heueuh nya meuli baradag mobilna teh siga Ceu Haji. Otak sakabeung sok pahili dah. Mana awak mana mobil. Ari baradag ge teh cing cirining senang. Coba ari eteh meni begang kitu kos papatong eueuh. Bae begang oge. Nu penting mah rekening gendut. Ganeng lah mending nyana tuh ayeuna mah. Ih, naon eta Cu Haji? Don ngeuna ih. Nyangeuna atuh ari kadaharan sultan mah beda. Cek Mar, tumben bajuna meni alus kitu. Make sagala tumben. Da abdi sok make baju halus. Di mana meulina? Hayang ieu abi. Tong sok hayang-hayang lah. Da Ceu Haji mah mal bisa make juk kieu. Nah, Da mal mah ya atuh dipake ku kebo mah. Eta si Loli tika bedegong kitu ka kolot. Heueuh nya ih, amit si Loli mah. Doraka sia inung teh kaya anjing kitu. Sing eling sia teh eta teh inung maneh. Mun inung mah sia teh mal bijil ka alam dunia. Si eta mah bijilna tina liang cocopet meureun Mak. Ulah lalawara sia ari ka inung mah. Omongan inung mah saciduh matu. Bahkan kaberkahan hirup teh salah sahijina aya tina pangdoa inung. Lain Mak, hari geus model kitu di hampura moalnya ku inung mah. Sia teh kolot mah lautan hampura. Nek sakumaha bedegong ge anak ka inung. Wah, heueuh nya Mak. Ya heueuh atuh. Asal niat teh tadi hampurana. Mak, urang rek eta hampura atuh nya. Nah, make teh di hampura. HP Mak kurang digadekeun. Ari sia